Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Kalaresan dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Anu pikeun janten judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Rusyah domba. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Ulah hilap, like, share, komen pokokna mah gitu wehnya. Ameh sim kuring teh supados sumanget engke midangkeun deui caritaan dongeng anu sejenna.